pabehi oge sanes kitu mitra. Mitra kaum dangu sok kabita Ismet lamun ngadenge batur sa kantor ngadongengkeun anak-anakna. Ngagorah bangun reus nyaritakeun kabangoranana kalucuanana endah pisan dina sawangan Ismet mah mun pareng ngaluhuhan riungan nu pangheulana ditanyakeun teh anak tos gaduh putra sabaraha lain nu ditanya geus boga mobil sabaraha geus boga imah sabaraha geus boga pamajikan sabaraha lain mitra geuningan. Tapi nu pangheulana ditanya teh anak tara sugan sakali we nu nanya geus kagungan mobil atawa tos sabaraha losin kagungan piring. Tetela mitra anak teh rajaning kabeungharan. Taya deui nu leuwih luhur ajenna iwal ti anak jeung apan manusa teh kena ku kolot, kena ku ruksak. Saha nu pinguruseun? Nya saha nu bakal mikadeudeung iwal ti anak mitra. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu sanggeus aya di jero celetrek panto kamar cai ditutup laun. Terus Ismet nyiuk cai wur dipake ngumbah leungeunna. Dina jero hatena manehna ngandua susuganan ti mamai mah manehna boga turunan. Dageus tetela ceuk katerangan dokter oge lain dirina nu ngabug teh. Lain Ismet anu mandul teh tapi Astri. Ari Ismet mah subur pisan. Non Gusti. Dabongan hirup teh kudu panjang. Kudu turun-tumurun. Pasian abdi kapercantenan kangge gaduh turunan. Kerentas hate Ismet di jero mitra. Jero pisan jeroeun dada ngaharewos harosos. Mun teh mah Astri sadar kana naon nu kumanehna dipiharep anak boga nu duaan repeh rapih tada teuing bagjana. Kacawuk cai disiuk deui tuluy dipake mersihan sakujur awak wudu geusan madep kanu Gusti nu Maha Suci. Teu salah tindakan aing ngawin mamai ceuk hatena. Da lain keur ngalajur nafsu tapi ku hayang boga turunan. Cenah rengse wudu kudu terak muka kunci panto kamar cai terus lempang ngajugjug ka pangsolatan. Mitra kaum dangu di pangsolatan Ismet masrahkeun sakujur awak madep
ka Gusti Nu Maha Suci. Dina duana tutas salat hatena jumrit. Ya Allah, mihape mamai sing ditangtayungan ku anjeun. Mihape Astri oge sing sadar jerong jeung ridho. Sing sadar jeung ridho kana naon anu geus kusim kuring dilakukeun. Ditukangeun manehna. Mitra ti Koro Ismet ngagendok asa berat alah batan di kongkorongan ku beusi nu kacida gedena. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan. Kocapkeun genep bulan kahareupna urang caturkeun mamai anu keur ngajar di sakolahna. Harita teh meneran poe Jumaah, gebrug jandela kelas mendet satakarna mamai ngorejat. Jung manehna lalaunan cengkat, kojengkang lempang muru jandela. Panyelag jandela dibenerkeun. Teteupna nancep kana kekembangan nu jaradi di buruan sakolah. Geus 8 bulan dipelakna ku barudak. Ayeuna mani geus rampak karembangan. Kembang ros bodas nu jadi di tengah-tengah teh disisian ku pager nu aripis, katiup ku angin teh kawas nu kukulisikan alon. Ari binihna meunang haja meuli mamai jeung Ismet basa memeh kawin 8 bulan ka tukang. Ayeuna geus kembangan, siga oge dirina nu tareh buahan. Terila celengkeung kadenge sora budak ngagorowok nu asalna ti pangdiukan tukang. "Ibu, anto neke, Bu," cenah cek budak. "Anto, teu kenging bangor," cek mamai bari ngacungkeun leungeunna ka Anto. "Hayo tereskeun ngetangna, nu bangor disintrek ku ibu," pokna. Ret deui mamai nejo kaluar. Nu ditenjo ayeuna umpalna mega bodas di luhur langit, siga nu keur lempang manggul pacul. "Tuh, itu tuh nu nyalagreng ka tukang eta paculna," cek jero hatena. Nyipta-nyipta ngareka reueuk di luhur langit. Kulisik jero beuteungna aya nu ngulisik. Diusap lalaunan ku mamai, kakarak minggu ayeuna si Utun bisaeun usik teh. Hatena teu pupuguh bet ngarasa sedih. Meureun mun gubrag ka dunya teh kudu susulumputan. Teu meunang geruh bisi tepi kanu di jalan rik-rik teh ya. Bisi tepi ka pamajikanna Kang Ismet nu taya lian iwal ti Astri. "Kunya tukang Ismet teh ka pamajikan anu kolot, sangkilang teh bisa mere turunan," cek mamai na jero hatena. Bari ngusapan beuteung nu geus bureuyeung. "Tapi kapan cek Kang Is oge lain kahayang ce Astri, tapi kapalai anjeunna nya.
Nah teu boleh manglawankeun ka Astri teh Kang Ismet mah. Tapi kadeueuh ka diri aing oge karasa pisan ketang. Ibu, di nakol, Bu. Gero deui aya nu ngagero barudak di kelas nu harita keur diajar ku manehna. Hei, nah balalangor geuning. Mamai sadar tina lamunanana. Jung cengkat terus nyamperkeun budak nu ngagero bieu. Saha nu magor teh? Pokna rada dongko. Karasa aya nu ngaganjel basa dongko teh. Tuluy kumahna dicabak bari ngocoblak sorangan na jero hatena. Udah teuing, aya getih Kang Ismet di dieu teh. Garentesna. Didi nakol Bu, cenah cek suara budak deui. Nah Didi nakol. Tanya mamai ka muridna. Atuda setiap Didi tadi uihkeun ku Dedi Bu cenah. Atuda setiap Didi cenah tadi uihkeun ku Dedi Bu cenah cek Didi. Muridna. Nah setiap Didi tadi uihkeun. Tanya mamai ka Dedi. Didi ge kamari ngicalkeun patot Didi, Bu. Dedi oge, Bu. Mamai kekeprok lempang lalaunan ka hareup jung nangtung gigireun jandela. Saha nu nambut barang batur kedah diuihkeun deui. Teu kangge ngrebat-rebut nu batur ka hartos. Ka hartos cenah mitra. Tembal sararea rampak saur manuk. Kawas aing. Gerentes hatena. Asa boga ilmu ajug manehna teh. Ngomong ka batur, lain ka batur ka muridna. Saha nu nambut barang batur kedah diuihkeun deui cenah teu kangge ngrebat-rebut nu batur. Aing nu rebat-rebut boga batur mah aing kudu dipulangkeun deui barang injeman mah kudu dipulangkeun. Cenah na jero hatena terus mukakeun lalang sebodas. Nunuruban liang jandela. Red mamai ngararet kana mega di langit. Geus eueuh geuningan ayeuna mah nu lempang manggul pacul teh. Ngan aya nu jangkung ku kuncungan tuh. Cenah nyipta reuk ngagarentes deui. Mitra kaum dangu nu kukuncunganana ngarayap laun pisan, prai we beulah. Jadi kawas topi cepak. Dina kaayaan reuk anu samodel kitu breh dina sawangan mamai Pipin. Lalaki urut papacanganana. Menang 3 tahun mamai hadean jeung Pipin teh. Tapi Pipin kaceot ku mojang sejen. Awewe geulis urang Pandeglang Banten. Kanyeri mamai basa ngadenge Pipin kawin jeung Yeti teu kacatur deui. Tinang tu ayeuna Astri ge moal beda ti hatena. Astri ge kapanan sarua wanoja. Sarua mibanda rasa anu lemes. Telenges temenan mun seug hubungan manehna diteruskeun teh. Kitu cek pikir mamai saliwat mah. Dina mangsa harita. Ibu, atos Bu. Celengkeung kadenge murid ngomong, mamai ngaliuk asa kagebah, terus lempang ka hareup. Simpenan dina meja nu atos kenging uih. Omongna. Budak nenden pagaweanana telilating kurunyung tina bangku narenden pagaweanana terus darariuk deui. Mitra kaum dangu.
Lalangse ngirab-ngirab katebak angin. Kembang ros bodas ge katenjo ku mamay sabot lalangse muka. Sakolepat atra kaciri tapi menutup ngaleungit deui kembang ros teh. Tilem timbul kawas hatena ayeuna. Sakapeung sok hayang angger mibanda diri Ismet. Kajurung ku deudeuh jeung duriat nu ngagurat natrat dina dadana. Sakapeung sok datang rasa dosa kajurung ku kadeudeuh ka wanita sasama teh. Kulisik deui dina beteungna aya nu usik, kakara kamari mamay dipariksa. Cenah 5 bulan jalan ka kandunganana teh. Hartina mitra 4 bulan deui manehna rek jadi indung. 4 bulan deui Ismet bakal mangku turunanana. Anu 10 tahun lilana dipikasono kumanehna. Ibu, Kadenge deui sora budak ngagentraan mitra. Mamay ngorejat nyeh imut bari unggeu. Dedi muridna nenden pagaweanana dina meja. Kasep Dedi teh. Ngaran lengkep nama Dedi Sutardi, sok diended-ended. Mamay ge hayangeun boga budak kasep siga Dedi. Mun geulis siga Lilis, tapi rek geulis rek kasep anggar we meureun kudu susulumputan. Da ngaranna oge dicandung alias diwayuh teh ya. Ku teu ngarareunah ngampihan barang batur. Mitra tepi ka poe ieu mamay can nyahoeun di rupa Astri. Dina kaayaan anu samodel kitu bet make jorojoy, hayang nemonan. Datangan we gitu ayeuna ka imah Ca Astri. Aing arek balaka, rek terus terang cacarita. Atuh da asa ditengteinganan ku Kang Iste. Datangna ukur mun balik ti kantor, aya ngendong balik nate mani runusuhan pisan. Cek mamay na jero hatena. Loba ngalamun poe eta mah mitra mamay teh. Telila kadenge bel sakola di sada. Ditabeuh ku ujang omo pesuruh sakola. Korejat mamay ngorejat. Buku-buku jeung kertas nu ambacak dina mejana geuwat diberesan. Barudak ge hempak beberes. Hayo arek atos arek teu acan kempelkeun ka payun. Sok ulah parebut. Lilis anto teu kenging silih seret. Cek mamay. Sok barudak nenden pagawean dina meja. Ku mamay diberesan, sup diasupkeun kana map. Barudak dari deui dina tempatna. Dedi selaku KM kelas geus aja genangtung di hareup. Tetepna lempeng kana jajaran bangku tengah. sikap. Cenah sorana tarik. Keresek sora sapatu digusur dina ubin. Guprak sora tas murag. Telila jep jempe. 20 pasang panon murid di eta kelas kabeh netep ka Dedi salaku ketua muridna. Beri hormat. Cek Dedi atur raong saur Manu. Selamat siang ibu, cenah rampak. Selamat siang. Tembal mamay. Bari ngacungkeun leungeunna. Nunjuk kana jajaran pangkencana. Nu ditunjuk maju lempang kaluar tina lolongkrang bangku jeung bangku. Ditema ku barisan tengah. Pang panderina barisan katuhu. Ayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin
Mitra kaum dangu, ayeuna tinggal mamai ngahuleng sorangan dina pangdiukanana. Ulangan barudak nu meunang ngawadahan kana map dikelek, kantong leutikna dicapit ku leungeun katuhuna, langior lempang kaluar ti kelas. Bu Mamai, bade mulih? Cek Pasirod bari manggut. Guru kelas 4. Mohon Pasirod, bade kana bemo Pak? Tanya Mamai. Semuhun nah kitu. Sareng yuk. Nah bade ka mana Bu Mai? Aya peryogi weh. Mitra duanana lempang kaluar ti buruan sakola. Mamai rumandeg antara sieun jeung hayang. Mitra poe eta manehna rek nekad. Rek nemonan Astri pemajikan Ismet sanajan kumaha oge kajadianana. Bade ka mana kitu Bu Mamai? Cek Pasirod bari jetrek batu leutik ka Tajong, gorolong kaletrek paadu jeung batu deui. Bade ka Cipaganti Pak. Tembal Mamai. Kana Honda we atuh abdi mah bade ka Sukajadi. Da bade kana bemo. Mamai nyerengeh ngarti. Tangtu Pasirod teh tadayekeun bareng. Cenah pamajikanana galak timburu. Sarerea ge moal aya nu daek salaki direweg gedeungeun. Astri ge tangtu kitu. Manehna ge tangtu deui. Tapi ari ngancikna cinta dina dada. Nah salah, sanu salah. Cara manehna ayeuna. Kahayang mah mideudeuh teh kanulian. Nah atuh ari slekbet kanu geus rarabi. Jeung ku hese deui mukahkeun ka cinta teh. Batan pukah kalah beki meulit muhit na atina. Cinta anjeun aku Mangga kapayun Bu Mamai. Cek Pasirod basa rek naik kana bemo. Mangga. Tembal Mamai. Mitra kaum dangu. Ti sakola Mamai tumpak beca ka terminal Kebon Kalapa. Tidinya terus kana Honda. Nuka ledengkeun. Eureun di jalan Profesor Eikman. Selak deui kana beca. Tapi eureunna di jalan Sejahtera. Lempangna alon bae da teu puguh nu dituju teh. Kawantu jalan tepati gede. Imah-imah nu papahareup teh rada pada deukeut. Jalan Rik-Rik nomor 13A. Imah Ismet teh. Lebah jalan eta Mamai mengkol. Red ka kenca nomor 1 lempang we alon Mamai teh. Bari ngitungan nomor imah. 3, 5, 7, 8, 11. Ieu mah nu cat abu-abu ya. Gerentasna. Ku agreng atuh imah teh. Eta teh cenah beunang ku kumpul duaan. Gemi puguh Castri mah. Cek Kang Ismat oge. Minang pisan Kang Ismat sok muji Castri wae. Sok tega Kang Ismah. Teu malirekan hati anu rajet. Mun keur muji-muji Castri teh. Cek Mamai. Karasa deui aya rasa sirik jeung nyeri lamun ingat Ismet sok muji Astri di hareupeunana. Mitra kaum dangu hadena teh jauh tidinya aya tukang lotek. Mitra leok Mamai mengkol. Di tukang lotek teh loba pisan nu meuli. Gek Mamai diuk dina bangku panjang. Bade ngalotek Neng.
Cek tukang lotek. Mohon bi. Tembal mamai pendek bari imut. Ingetan ka Ismet, ada nyebut ngalotek teh artina sapatemon. Nya eta mitra. Antosannya neng. Cek tukang lotek deui. Mangga bu. Tembal mamai. Panona ngulincer ka imah nu peuntaseun. Telila brai panto nu diawaskeun teh muka. Jol kaluar awewe jangkung leutik. Gek diuk dina kursi di teras hareup. Moal salah eta. Gerentes mamai bade nyerangkeun ka ciri diukna elek esekeng. Moal salah keur ngadaguan Kang Ismet. Cenah cekna jero hatena. Red maehna ngareret kana mutu tukang lotek nu keur ngigel luhureun coet. Red deui kanu keur ngarekuh rada munyan manyun. Teu aseun meureun ngarendos gula beureumna. Red mamai ngareret deui ka imah pentas. Lempang kaburuan ayeuna mah nu jangkung leutik teh. Leungeuna neken kana panto besi. Red kabelah kenca seredet. Hate mamai nyeredet. Dedah teuing. Ngadaguan salaki mulang ti luar kota. Sanajan dilunguan oge moal wakabalik atuh da puguh Kang Ismet mati kamari oge. Ngahekok di kamar aing. Balikna biasa pas sore engke. Da ngarata curigaan Ca Astri. Ayeuna ge tang tukang isteh ngadaguan heula kuring datang. Cek gerentes hate mamai. Mangkarunyakeun ka warangna. Mitra kaum dangu. Astri lempang deui alon bari mamener buukna. Gek diuk deui tumpang kaki dina teras. Telila kuniang deui hudang. Tepuguh cabak meureun. Karasa ku mamai oge ari ngadaguan Ismet datang teh kitu. Cangkeul, kesel, ambek jeung sono. Kocapkeun mamai. Jung maehna nangtung terus indit ninggalkeun pangdiukanana. Moal lotek neng. Bade lotek teh janten henteu. Cek tukang lotek. Lami bi kene weh. Cek mamai bade lempang. Serengeh mamai seuri, hayangeun seuri ku polahna sorangan. Basa ngaliuk deui ka tenjo tukang lotek teh keur ngawaskeun. Nu ngalong di buruan ka tenjo keneh deui. Tapi mamai terus ngungku glempangna gancang pisan. Teu jadi weh rek nyemah teh. Cinta anjeun aku mantan emutan. Mending asik keteresna medah tina sanubari. Wilujeng hangkat junjunan nu ngagpai hiut manis. Mitra kaum daungu. Nuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Pangheulana dicokot ku mamai cai herang dina gelas. Basa tepi ka imah kontrakanana teh. Awakna asa kacida hareudangna.
Rasa dosa beki ngandelan nyang karuk dina atina. Breh banget Astri dina sawangan. 2 tahun katukang karipuh kurang sare balas mikiran katugenah. Bebereh direbut dengan ayeuna manehna nu rek jadi begal teh. Tega ka sasama kaumna. Nu taya dosa sasatna gabug mandul teh ada lain dosa mandul mah. Tapi takdir ti pangeran kudu geus kitu kedahna. Geus nyeri hate ku teu boga anak katambah salaki direbut dengan. Pantas mun rek tega ge kana pati Astri teh mitra. Henteu Kang Is. Gorowok mamai ngagorowok. Berai pantok kamarna muka. Naon Mai? Naon henteu teh? Cek Ismet bari ngorejat hudang. Buku nu keur dibaca diteundeun. Mamai nangtung hareupeun Ismet, leketei hatena ngaleketei. Kadeudeuh nu memang geus melit muhit beki pageuh muret atina. Kang Is, iradek uih. Pokna leuleuy. Satengah ngusir. Atuh kewe sonten. Tos uih mamai teh terang-terang akang mah. Gek mamai diuk sisidipan. Ismet ngised ngadeukeutan. Ngagolerna nyanda. Kojengkang leungeunna nyabak beteung mamai diusap deudeuh. Gerak mamcik Mai. Cek Ismet, mamai gideg. Asa sarareubeeh Beteung teh mitra. Cacakan can kararaban sangu berang harita mah. Breh nu tadi ngalange di tepas imahna nembongan dina sawangan mamai. Ari nu didaguanana ayeuna gegelehan keneh di imah kontrakanana. Mitra dedeh teuing ka kaum wanita. Nu jadi cocokan lalaki. Tapi bongan awewe keneh daek wae dicoo ku lalaki. Bongan kaum awewe keneh nu telenges ka papada kaumna keneh. Hate mamai ngajerit perih. Kang Is, tos dipancing Castri teh. Cek mamai, ujung-ujung nanya gitu. Dipancing kumaha Mai? Sumuhun, tos ditaros. Kumaha mun Kang Is nikah deui kitu? Ismet netep banget mamai. Lila naker ti corona obah. Gondok lakina turun naik. Kawas neureuy barang nu pohara sesetna. Kumaha cenah Kang Is? Nyaeta Mai. Nyaeta kumaha? Sulit kumaha Kang? Sulit pisan Kang Is teh. Rek bunuh diri cenah mun Kang Is nikah deui teh. Karunya atuh Kang Is. Nyaeta karunya. Malah nembongkeun obat tidur sesepuh. Cenah barang ngadenge barang ngadenge rek dilegleg cenah obat tidur teh. Arek dilegleg. Nya rek bunuh diri. Aduh Kang Is. Atosan atuh jeung mamai. Sieun mamai mah sieun. Berat Mai. Berat. Cek Ismet. Berat ka saha cik? Beungeut mamai meh adek jeung beungeut Ismet. Ari ka Astri mah karunya. Ari ka mamai? Ka mamai ge karunya. Jeung bogoh jeletot puhu leungeunnan Ismet diciwit. Aduh. Gurubug Ismet ngagurubug. Ari Kang Ismet nikah deui teh ngan hayang kagungan putra wungkul. Cek mamai. Kumaha? Kang Ismet nikah deui teh ngan hayang kagungan putra wungkul. Ismet unggul. Muntos kagungan putra? Muntos kagungan putra kumaha? Erek dirawat jeung indungna. Cek Ismet tandes. Kumaha mun Casti terangeun? Naon?
Kumaha mun Ca Astri terangan sari kibrigip na oge nyimpen tarasi. Simpan we na termos we tarasi mah. Ih Kang Isma ih. Hehehe. Mitra Ismet dileuketeuk. Bari netep banget mamai. Jero pisan. Peredeui matana meredeui. Seuri ah. Cek mamai. Lain seuri. Kang Ismet ceurik. Tembal Ismet. Mamai netep. Aya dedeh nu matri na jero ati. Na benang kitu ieu dedeh teh dileyurkeun sina ajur tutumpuran. Kitu cek pamikir mamai dina mangsa harita. Kieu we atuh Kang. Kumaha? Ayeuna mah datos pameng. Mun budak nu dikandung tos lahir. Canda ku Akang. Roro ku Ca Astri saurkeun we kenging nyandak di rumah yatim. Teras? Urang Naon? urang pebegatan we. Ari mamai. Abdi rek bunuh diri. Das. Nyaeta Kang Mambung aya korban. Moal atuh. Rek nikah deui Katang. Hah? Rek nikah deui. Cek mamai. Ngadenge kitu jeung Ismet sengkat. Puhu leungeun mamai dicekel pageuh pisan. Panona netep bangun berat naker. Teu karasa ku mamai hatena nyeredet peurih. Tuluy panona nu asa baseuh. Ruirai tetenjoan jadi reuk. Mamai peureum gubrag we ngabebetkeun maneh kana dada Ismet. Aduh, berat mai. Sora Ismet harosos. Berat. Mitra kaum dangu kocapkeun di luar imah kontrakan. Diburuan hiuk aya angin beurang ngahiuk niup tarik. Brul kakebul ngaleut. Sawareh napel dina kaca jendela kamar mamai. Nambahan kokotor sejen nuges napel saheulaanana. Nuges napel saheulaeunana maksud teh. Matak rumeuk mitra, matak maleukmeuk kana dedeleuan. Teu beda ti hate nu ngeusianana. Waktos mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.